Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sifat sama basor. Catat langsung. Wajib cek akal dat Allah kasifatan ku sifat sama jeung basor. Wajib cek akal dat Allah kasifatan ku sama jeung basor. Hartosna nguping sareng ningali. Hartosna nguping sareng ningali. Tegesna nguping sanes ku cepil tapi ku samakna. Tegesna nguping sanes ku cepil tapi ku samakna. Ningali sanes ku soca tapi ku basorna. Ningali sanes ku soca tapi ku basorna. Nguping jeung ningali nu teu kapiheulaan ku torek jeung lolong. Nguping jeung ningali nu teu kapiheulaan ku torek jeung lolong. Tegesna nguping jeung ningali nu teu aya mimitina jeung teu aya tungtungna. Sarta nguping lain kana sora wungkul tapi sakabehna anu wujud ka kuping ku anjeunna. Sarta nguping sanes kana sora wungkul tapi kasakabeh nu wujud ka kuping ku anjeunna. Ningali sanes kana mubsirat wungkul. Ningali sanes kana mubsirat wungkul. Mubsirat teh perkara nu katingali ku soca. Eta mubsirat disebutna.
ningali sanes kana mubsirat tungkul tapi sakabeh perkara nu wujud. Sareng nguping nu teu bisa dihalangan jeung moal bisa kahalangan. Sareng nguping nu teu bisa kahalangan jeung moal nu teu bisa dihalangan jeung moal bisa kahalangan. Ningali nu teu bisa dihalangan jeung moal bisa kahalangan. Kunaon wae perkara. Ku jauh jeung bangsana. Pan ayeuna mah urang nguping, ari jauh mah teu bisa nguping. Berarti panguping urang mah bisa dihalangan ku jauh. Panguping Allah mah teu bisa dihalangan jeung moal bisa kahalangan. Tegasna sifat sama jeung basor di Allah teh qadim. Tegasna sifat sama jeung basor di Allah teh qadim jeung qaimah. Qadim eueuh mimitina, qaimah teu pernah pecat. Qaimah teh teu pernah pecat. Eta makna qaimah. Artina qaimah teh tumetep, teu robah-robah. Titik beda di jajaran. Mustahil dat Allah torek jeung lolong. Mustahil dat Allah torek jeung lolong. Kade sing ingat nekatkeun sama jeung basor di Allah teh kitu. Lain nguping kuas urang kana sora hungkul. Sakur nu wujud ku Allah mah ka kuping. Wujud akli, wujud hisi ka kuping. Urang mah nguping kana ku wujud hisi, tapi kan wujud akli teu bisa nguping. Ayana ilmu bisa dikuping ku urang teh. Jalma pinter cenah otakna, loba ilmuna dina otakna teh. Hek didengikeun ku urang ka kuping teh otakna eta ilmuna. Henteu. Katingali henteu ku saca. Henteu. Ku Allah mah katingali jeung ka kuping, tah kitu. Sakur nu wujud, rek wujud akli wujud hisi, ka kuping jeung katingali ku Allah. Mustahil Allah torek jeung lolong. Makna torek hiji sama sakali teu nguping. Eta makna torek sama sakali teu nguping. Kadua nguping sakapeung. Torek keneh eta teh makna. Tilu nguping tapi kapiheulaan ku torek atawa ditungtungan ku torek. Kaopat nguping kana sora wungkul, torek eta ngaranna. Nguping kana sora tapi kanu sejen salian sora teu nguping, eta makna torek keneh.
Nguping tapi bisa dihalangan. Torek keneh mana? Nguping tapi bisa dihalangan, bisa kehalangan. Eta torek keneh mana? Makna basor sama sakali teu ningali. Eta lolong makna basor hartosna ningali. Ayeuna makna lolong gitu sanes makna basor. Salah. Judulna makna lolong. Sahiji sama sakali teu ningali eta lolong. Kadua ningali sakapeung. Katilu ningali tapi kapiheulaan ku lolong. Atawa ditungtungan ku lolong. Lolong keneh sanajan ningali. Ningali tapi bisa dihalangan atau kehalangan. Kos tadi itu sama. Tingali makna sama tadi. Ngan ieu judulna lolong pan. Ningali pedah geus bukti lolong keneh. Keur bukti itu bisa ningali geus bukti karena ningali eta makna lolong. Allah mah ningali keur can tanji hadis jeung memeh jeung geus tanji hadis sarua wae keur Allah. Ceuk urang mah kamari ieu Ki Umar teh can aya. Tahun 60 teh 63 lahir aya, kamari mah can aya, ayeuna geus aya. Keur can aya mah urang samar, geus aya urang bisa ningali. Keur Allah mah eueuh undak kusuk. Keur can aya jeung geus aya nemrakna ka Allah mah sami gitu. Ulah aya bahasa cacak kana batin ningali komo kana dohir ulah ka Allah mah. Dohir jeung batin teh akur nemrakna ka Allah mah. Ulah ari urang pan kana hate teu apal, tapi kana dohirna jalma mah apal. Allah mah kana dohirna makhluk jeung kana batinna makhluk sami nemrakna teh. Itu jadi teu aya bahasa cacakan ke Allah mah nya ulah cacak kana tafsilna terang komo kana globalna ulah cacak kana wujud akli ge Allah ningali komo kana wujud isi ulah kabeh perkara nu wujud wajibul wujud mungkinul wujud. Nah eta kabeh ku Allah katingali kalayan sami henteu perbedaan ningalina henteu. Jadi teu aya unak usuk di Allah maka denya ulah kos di makhluk di urang. Dalil akli sifat sama basar. Lamun Allah henteu sama jeung basor. Dalilna lamun Allah henteu sama jeung basor. Teu kasifatan maksudna teu kasifatan sama jeung basor. Tangtu Allah teh torek jeung lolong. Sedangkan Allah torek jeung lolong teu kaharti ku akal.
sagedengkeun ari torek ari Allah torek jeung lolong teu kaharti ku akal. Sabab Allah kasipatan ku sifat kamal, artina sampurna. Ari nu lolong teu sampurna Pak. Torek teu sampurna. Sabab Allah kasipatan ku sifat kamal, hartosna sampurna. Eta dalil aklina. Dalil naklina sifat sama jeung basor. Nyaeta dawuhan Allah dina Al-Qur'an, wa huwas samiul basir. Eta dalil naklina, wa huwas samiul basir. Titik beda di jajaran. Ari ta'aluk sifat sama jeung basor kabagi tilu. Rek kabagi tilu, rek aya tilu meunang sarua wae. Kahiji ta'aluk ifadah. Kahiji ta'aluk ifadah. Ta'aluk ifadah sama jeung basor teh ta'aluk inkisab. Hartina terbuka, inkisab teh. Kabuka, terbuka, inkisab eta. Jadi gunana sama jeung basor teh ngabuka itu muka kenaon perkara anu wajibul wujud gitu, anu mungkinul wujud. Sakurnu wujud pokona mah kakuping jeung katingali. Matak paedahna teh di Allah pikeun mukakeun. Jadi inkisab. Guna sifat sama jeung basor. Dua, ta'aluk ta'diyah. Sasaran sifat sama jeung basor kasakur perkara nu wujud. Rek wajibul wujud, rek mungkinul wujud, sadayana kakuping jeung katingali ku Allah. Sadayana kakuping jeung katingali ku Allah. Ta'aluk ta'diyah, ta'diyah teh naon? Sasaran. Karena sakabeh perkara nu wujud. Rek wajibul wujud, rek mungkinul wujud. Kana sakur wujud, rek wujud hisi, rek wujud akli, sarua wae. Katilu ta'aluk tarutub. Ta'aluk tingkatan. Aya tilu tingkat. Ta'alukna sama jeung basor teh. Kahiji ta'aluk tanjizi kodim. Nyaeta kontakna sama jeung basor Allah di kodim kana sakabeh
perkara anu wujud. Samemeh makhluk wujud. Makhluk teh can wujud ya. Sanajan di Lauhil Mahfuz gencan. Tadi kodim. Jadi ta'alluq kena sama jeung basar Allah. Kasakabeh makhluk nu wujud. Eta ta'alluq tanjiji kodim di kodim mah. Jadi makhlukna can aya. Anu geus aya dina ilmuna Allah taala. Kauningan ku Allah manusia aya oge. Jadi can tanji hadis. Kadua suluhi kodim. Lulusna sama jeung basorna Allah. Kana nguping jeung ningalina sakabe perkara wujud bari perkara nu wujudna can wujud bari makhlukna can wujud. Ari suluhi malulusna ari tajiji kodim maprakna gitu beda. Katilu ta'alluq tanjiji hadis. Ta'alluqna sama jeung basar Allah ka makhluk anu geus wujud. Ka makhluk anu geus tanjij hadis, wujud di alam hadis dia. Detik sifat kalam tamatkeun ayeuna. Jadi dina pasaran ayeuna ngaos wajibu ngaos aqaid uluhiyah. Mungkin malah teu kudu dibahas da teu sulitnya. Anu wenang di Allah mah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu eta mah teu sulit. Yang ngamakripatkeun hiji-hijina sifat nu paling mantap. Sifat kalam judul. Wajib ceuk akal dat Allah kasifatan ku sifat kalam. Wajib ceuk akal dat Allah kasifatan ku sifat kalam. Hartosna ngadawuh. Hartosna ngadawuh nu teu aya soraan, teu aya harapan, teu aya mimitina, teu aya tungtungna. Jadi dawuhan Allah teh teu aya soraan, teu aya harapan, teu aya mimiti, teu aya tungtung. Eta kalamullah. Geuning eta Al-Qur'an aya harapan. Aya mimiti, aya tungtung. Mimiti ayat nu diturunkeun ka Rasul, tungtung ayat nu diturunkeun ka Rasul. Dibacakeun ku urang aya soraan, aya harapan.
eta mah kalamullah dal. Nu dimaksud di dieu mah kalamullah madlul. Dawuhan Allah nu aya di dat Allah. Itu mustahil dat Allah pire. Mustahil dat Allah pire. Makna pire awas hiji sama sekali teu sasauran pire. Kadua sasauran tapi aya soraan pire kene. Sasauran tapi aya soraan aya mimitina aya tungtungna. Kasabaraha? Katilu. Sasauran sakapeung. Sasauran sakapeung teh pire? Sasauran tapi kabarengan ku zaman pire. Jadi mana ya bahasa sasauran ti irah mimitina ngomong eta pire kan mun bisa ditanyakeun ti irah. Ieu mah teu kabarengan ku zaman. Sabab sifat kalam di Allah qadim. Sabab sifat kalam di Allah qadim. Sabab sifat kalam di Allah qadim. Eta makna pire kadenya. Jadi urang sanajan ngobrol ge pire ya teh. Naon sabna aya soraan urang. Aya harapan. Ulah aing ngobrol, beda ngobrol. Jalma ngobrol jeung Allah ngadawuh beda. Ngadawuh Allah mah eueuh mimiti eueuh tungtung. Ngadawuh Allah mah teh soraan teh aya harapan kade. Ulah dipajarkeun ya ayyuhallazina amanu Allah teh taku kaleuweungan kitu. Lain kitu kade ulah. Ulah bangsa sangka bahwa Allah ngadawuhna aya soraan. Aya harapan, aya mimiti aya tungtung ulah. Eta makna pire katanya. Dalilna dalil akli sifat kalam. Lamun Allah teu ngadawuh tangtu Allah teh pire. Di mana Allah pire tangtu Allah kasipatan ku kurang. Sedangkan Allah kasipatan ku kurang teu kaharti ku akal. Sabab Allah kasipatan ku kamal sampurna cek tadi.
dalil naklina wa kallamallahu Musa taklima ningali dina betna aya wa kallamallahu Musa taklima eta dalilna wa kallama parantos ngadawuh Allah Gusti Allah Musa ka Nabi Musa takliman kalawan ngadawuh nu sabenerna ta ngadawuhna ka Nabi Musa teh aya soraan teh aya harapan kumaha tuh Nabi Musa dibuka karena kalam madlulna Allah. Nabi Musa tajalli karena sifat kalaman Allah. Sehingga Allah ngadawuh ke Nabi Musa. Jadi realisasi nanti gitu. Nabi Musa dibuka hijab sirna karena kalam madlul Allah. Jadi nu bisa ningali karena sifat kalam Allah teh sir. Jadi sirna terbuka ke alam qadim ka ditu. Sehingga paham karena kalam madlul Allah Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Ta'aluk ta'alukna sifat kalam nyaeta ayat 3 kahiji ta'aluk ta'di kahiji ta'aluk ifadah hiji ta'aluk ifadah. Ta'aluk ifadah na sifat kalam, ta'aluk dilalah. Ta'aluk ifadah sifat kalam teh ta'aluk dilalah. Artina nuduhkeun. Jadi kalam di Allah teh apalagi nuduhkeun. Gunana sifat kalam di Allah teh. Ta'aluk dilalah. Kadua ta'aluk ta'diyah. Sasaran sifat kalam teh wajibul wujud, mustahilul wujud, mumkinul wujud. Sasaran sifat kalam teh wajibul wujud, mustahilul wujud, mumkinul wujud. Katilu ta'aluk tarotub. Ta'aluk tingkatan sifat kalam teh aya 3 tingkat. Kahiji ta'aluk tanjizi qadim. Ta'aluk tanjizi qadim ta'alukna kalamullah kana amar jeung nahi, parentahan jeung larangan. Di qadim mula tapi
marentahna Allah jeung ngalarangna Allah ti qadim teh tetang aluk tan jiji qadim ngadawuhna teh Allah ngadawuhkeun amar jeung nahi di qadim ta'aluk tan jiji qadim nalika mukhatabna can wujud nalika mukhatabna can wujud ka dua ta'aluk suluhi qadim nyaeta lulusna dawuhan Allah karena ngadawuhkeun karena ngadawuhkeun dawuhanana kamu khotob nu can wujud lulusna kalam Allah karena ngadawuhkeun dawuhanana kamu khotob nu can wujud katilu tanjizi hadis ta'alukna kalamullah kamu khotob anu geus wujud di alam hadis ngadawuhkeunana Allah atau ta'alukna kalam Allah kana ngadawuh ka makhlukna anu geus wujud di alam hadis eta ta'aluk tanjizi hadis titik kalamullah kabagi dua ari kalamullah teh kabagi dua kahiji kalam madlul kahiji kalam madlul nyaeta dawuhan Allah nu aya di dat Allah nyata dawuhan Allah nu aya di dat Allah nu teu aya soraan teu aya harapan teu aya mimiti teu aya tungtung eta kalam madlul disebutna kedua kalam dal nyaeta Al-Qur'an jadi Al-Qur'an teh kalam dalna Allah kalam dal kalam nu nuduhkeun kana ayana kalam madlul Al-Qur'an teh kalamullah Al-Qur'an ge ngan kalam dal matak aya soraan aya harapan aya mimiti aya tungtung Al-Qur'an proses aya titik proses wujudna kalam dal kurung Al-Qur'an proses wujudna jadi turunna Al-Qur'an teh kumaha tah ieu proses turunna kalam dal Al-Qur'an sok aya nuzulul Qur'an diturunkeunna Al-Qur'an proses turunna Al-Qur'an
kahiji. Proses kahiji. Allah marentahkeun ka kolam. Allah marentahkeun ka kolam supaya nyatat sebagian eusi kalam madlul di Lauhil Mahfuz. Eta kahijina. Jadi Allah teh marentah ka kolam supaya nyatat sebagian eusi kalam madlul di Lauhil Mahfuz. Dicatat teh ku kolam di Lauhil Mahfuz Al-Qur'an teh. Bari ngaguluntung can pugu suratna, can pugu ayat sabaraha-sabarahana. Ngaguluntung we genep 1000, genep 100, genep 10 genep ayat teh. Di Lauhil Mahfuz dicatat ku kolam. Encan dibagi surat ieu sabar ayat, surat ieu sabar ayat can. Ngaguluntung kabeh genep 1000, genep 100, genep 10 genep ayat. Dicatat ku kolam di Lauhil Mahfuz. Tah didinya geus disebut Al-Qur'an. Barang dicatat ku kolam di Lauhil Mahfuz geus disebut Al-Qur'an. Dawuhan Allah, bal huwa Qur'anum majidun fi Lauhil Mahfuz. Kata dawuhan Allah na. Bal huwa Qur'anum majidun fi Lauhil Mahfuz. Qur'anum majid. Qur'an teh di Lauhil Mahfuz dingaranan Qur'anum majid ku Allah. Ngaran Al-Qur'an teh seueur 55 ngaran Al-Qur'an. Qur'anul Majid, Qur'anul Karim, bener. Urwatul Wusqa dina Khazinatul Asrar disebutna di ngaranan Al-Qur'an teh 55 ngaran Al-Qur'an. Kedua, Allah marentah ka Jibril supaya nurunkeun Al-Qur'an ka Baitul Izzah sakaligus turunan. Cek Allah Jibril turunkeun eta Qur'an nu dicatat di Lauhil Mahfuz teh ka Baitul Izzah. Diturunkeun ku Jibril sekaligus ka Baitul Izzah. Di Baitul Izzah dicatat ku malaikat kiromal katibin, disusun surat jeung ayatna. Disusun surat jeung ayatna. Di Baitul Izzah Al-Qur'an disusun ku malaikat kiromal katibin, puguh surat jeung puguh ayatna. Surat ieu sekian ayat, surat ieu sekian ayat gitu. Ya jadi ayat sekian dina surat anu tah di Baitul Izzah teh disusun ku malaikat kiromal katibin. Puguh surat jeung ayatna. Sehingga puguh surat jeung ayatna. Irah diturunkeunana ku Jibril di Lauhil Mahfuz ka Baitul Izzah. Eta dina Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatil
Qadar. Diturunkeunana teh dina waktu nu dingarannan Lailatul Qadar. Ku jalma mah dingaranan we pedah Lailatul Qadar peuting. Jadi cenah Quran teh diturunkeun teh peuting. Peutingan naon? Peutingan Qadar. Lailatul Qadar teh waktu istimewa Lailatul Qadar. Teu kudu tangtu peuting. Henteu Lailatul Qadar. Peutingan Qadar ulah dilogatan. Lailatul Qadar teh naon? Lailatun yukhtasu fiha salik bitajalli khos wa huwa waqtu tidak usuli salik ila inil jam'i. Lailatul Qadar teh waktu istimewa nu dibikeun ka salikin naon waktu jam'u ka Allah. Cek sakaula mah di manaan Baitul Izzah teh akal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku Jibril diturunkeun di Lauhil Mahfuz kana akal Rasulullah. Nalika Rasulullah jam'u ka Allah. Rasul keur jam'u ka Allah masihan wahyu. Oh gitu. Matak diturunkeun teh inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sayeuna kami nurunkeun kana eta Al-Qur'an dina Lailatul Qadar, dina waktu nu dingaran Lailatul Qadar. Cing ti beurang ge bisa terjadi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh lain ngaran peuting tapi ngaran waktu anu istimewa. Ngan di ngaranan Lailah teh pedah rata-rata terjadina peuting gitu. Mentak Lailah bahasana. Katilu Allah marentah ka Jibril supaya nurunkeun eta Al-Qur'an ka Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti Baitul Izzah ka Kangjeng Rasul. Allah marentah ka Jibril supaya nurunkeun Al-Qur'an ti Baitul Izzah ka Kangjeng Rasul kalayan dicicil diwincik untuk sekaligus beda ti Lauhil Mahfuz mah sekaligus ka Baitul Izzah. Ti Baitul Izzah ka Kangjeng Rasul mah dicicil. Nurutkeun kabutuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha butuhna Rasul pikeun ngajawab. Amun Rasul nyanghareupan hiji masalah perlu dijawab turun wahyu keur ngajawabna tah gitu. Disebut asbabun nuzul eta teh. Sabab-sabab turunna Al-Qur'an. Asbabun nuzul. Lamun jalma rek ngahartikeun Al-Qur'an fardu ain ngaji asbabun nuzul. Jalma teu apal asbabun nuzul ngahartikeun Al-Qur'an gagabah. Kawas jalma rek ngahartikeun Al-Qur'an rek naliti makna Qur'an fardu ain ngaji naon ilmu lughah. Jadi ngaji jurumiyah jeung sorob teh fardu ain hukumna keur anu rek ngagali makna Qur'an. Ngan lamun anu moal fardu kifayah. Fardu kifayah. Lamun hiji daerah nu bisaeun nahu sorob teh dorakat nya. Dorakat. Wajib dipasantrenkeun jelema hiji sina apaleun nahu sorob. Lunas teh dosa. Lamun teu nyarahun kabeh hiji daerah nahu sorob duraka sia. Teu apal bade maani bayan duraka sia. Lamun kabeh teu apal mentak tong diusir ajengan teu lumayan keur nanggung dosa. Fardu kifayah sia. Lamun mahi ajenganna kitu ge. Lagaga fardu kifayah. Duraka kabeh nya. Anu bisaeun saurang, geus cukup teu dosa. Pas dalil tafsili, lamun jalma kabeh awan bisaeun dalil tafsili di eta daerah duraka sarare.
Apalna dalil nu dare eta hungkul nu jero nu apaleun hiji acan doraka sararea wajib masantrenkeun jelema sina apaleun dalil tafsili ka ajengan ngeunah we teu apalna naon teu apal dalil tafsili ge teu pugu-pugu dosa we terus tiap waktu dosa teu boga dalil tafsili dosa teu nyaho jurumia teu nyaho sorof. Dicicil diturunkan ku Jibril ti Baitul Izzah Al-Qur'an teh ka Kangjeng Rasul dicicil tah sakabehna Al-Qur'an diturunkan ka Kangjeng Rasul teh dicicil lilana ceuk sakaol 23 tahun ceuk sakaol 23 tahun nembe beres genep ribu genep ratus genep puluh genep ayat diturunkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek sakaol 22 tahun. Ikhtilaf ini. Cek sakaol 22 tahun ngan cek kaol anu rojeh kaol anu leuwih unggul 22 tahun 2 bulan 22 poe beres genep ribu genep ratus genep puluh genep ayat diturunkan ku Jibril ti Baitul Izzah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak itu prosesnya. Cekaol rojeh 22 tahun 2 bulan 22 poe. Ayam diturunkan di Mekah, ayam diturunkan di Madinah. Ayam diturunkan di Mekah, ayam diturunkan di Madinah ka Rasul teh. Rasul nuju di Madinah diturunkan ka Rasul. Sok disebut ayat Madaniyah eta. Lamun diturunkan di Mekah ayat Makkiyah disebut. Dina surat ge henteu sadayana surat diturunkan di Mekah. Seperti surat anu sekian ayat diturunkan di Mekah, sekian ayat mah diturunkan di Madinah, gitu. Henteu akur kabeh kitunya diturunkeunana. Jadi ayat Madaniyah aya ayat Makkiyah. Ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat Makkiyah. Diturunkan di Mekah, ayatnya disebut ayat Makkiyah. Lamun di Madinah disebutna ayat Madaniyah. Ti Kangjeng Rasul didugikeun ka para sahabat. Ti Kangjeng Rasul didugikeun ka para sahabat. Ku sahabat dibukukeun jadi Al-Qur'an. Jadi sahabat anu ngahijikeun wahyu mah Rasul mah teu pernah ngahijikeun wahyu sehingga jadi Al-Qur'an. Sehingga ngebuku seperti kitu teh eta teh menang sahabat. Rasul mah teu pernah. Mata keluar disebut bid'ah teh. Rasul mah teu pernah. Tapi bid'ah ge lain bid'ah dolalah ngahijikeun Al-Qur'an. Mata lamun kullu bid'atin dolalah diartikeun kabeh sakur anu bid'ah sasar berarti sahabat sasar ngabukukeun Al-Qur'an. Jadi kullu bid'atin dolalah teh eta mah terjadina dina bid'ah syar'iun bi maknal khos. Bid'ah syar'iun bi maknal khos. Bid'ah bangsa sara salat lohor asal 4 dijadikan 5 bid'ah syar'iun eta. Bener moal hanya tina rakaat eta mah. Ari bid'ah lugawiyun bimanal amma. Nyaeta nu teu aya hubunganna jeung syara. Eta mah terbagi 5, aya wajib, aya sunnah, aya makruh, aya haram, aya mubah. Eta mah. Lamun bid'ah anu teu ta'alluq jeung syara anu henteu make undang-undang dina syara
Seperti sahabat ngabukukeun Al-Qur'an. Aya keterangan di Nasara teu meunang ngumpulkeun Al-Qur'an. Aya teh ya? Teu aya. Atawa wajib ngumpulkeun Al-Qur'an. Teu aya. Seperti imah di keramik. Ari Rasul kungsi ngeramik buminan teu? Teu. Eueuh keramik zaman Rasul bid'ah tadi. Lamun kabeh bid'ah dolalah rek lugawi rek bima nasariun ek lugawiun. Jadi atuh nu imahna di keramik moal hanyat di neraka. Ngarti teu? Cek Rasul urusan nu eueuh ta'alluqna dina anu teu aya hubunganna jeung syara mah kumaha ente we. Ek di keramik rek henteu da eueuh keterangan dina syara sugan teu meunang imah di keramik. Aya nasara teh ya? Eueuh. Berarti lamun ngeramik imah teh teu naon-naon. Bid'ah mah ngan teu kabeh bid'ah muharramah itu. Aya nu muharramah, aya nu makruha, malah aya bid'ah wajibah, aya nu wajib dipigawena bid'ah. Aya nu wajib. Namun ngeramik imah na menang maling tah eta kakara. Eta teh lain ngeramikna, malingna nu bid'ahna. Bid'ah syar'iun eta bener. Eueuh ti Rasulna sahabat sok maling keramik tara. Ya, anu eueuh undang-undangna di Nasara tapi eueuh ti Rasulna. Eta bid'ah lugawiyun bimanal am. Eta mah aya nu haram, aya nu mubah, aya nu makruh, aya nu sunnah malah. Zaman Rasul aya motor eueuh. Geuning mana tumpak motor? Bid'ah. Aya keterangan di Nasara teu meunang tumpak motor, aya kumaha ente we eta mah. Eta aya nu haram, aya nu wajib. Ka mana sia tumpak motor? Rek judi haram tumpak motor. Tapi ka mana rek ngaji. Lamun ngaji na wajib sia tumpak motorna. Sabab tumpak motor suku nyeri moal nepi sia wajib tumpak motor. Bid'ah wajibah disebut. Ada kudu paham masalah bid'ah. Nyen pesantren. Bageula zaman Rasul sok nyen pesantren teh. Pesantren teh bid'ah teh apa? Ngan aya keterangan di syarat teu meunang nyen tempat sare santri aya apa? Lamun santri ngaji kaajengan haram hare SD dinya tah. Ulah nyeun ajengan. Wah keterangan gitu. Itu. Berarti itu bid'ah tapi lain bid'ah syar'iun. Lamun bid'ah na lain syar'iun, aya anu wajib, aya anu sunnah. Lamun ajengan teu nyeun pasantren, jelema barodo kabeh. Moal bisa salat. Jadi kudu nyeun pesantren naon sababna santrina jauh. Nah, deket makanya balik ka imah. Nu jauh rek balik. Aduh aing ketinggalan ngajina tuh. Ngajina ari tumpak mobilna 3 jam. Ari ngajina jangan renangan sak jam. Tinggalan kabeh. Nah, wajib nyeun pesantrenna. Bid'ah wajibah. Itu minimal bid'ah mubah anu ngaharamkeun di Nasara. Gitu. Tapi Persib ge sok nyarieun nya pesantren. Bid'ah bener. Ari ngalalauk sok make naon? Make heurap. Ari Rasul kungsi ngaheurap lauk. Henteu. Rasul kungsi ngaheurap ngalalauk. Henteu bid'ah tah. Itu aya keterangan di Nasara nu dicana ku Rasul undang-undang Allah teu meunang ngalalauk ku heurap aya teh. Berarti bid'ah lugawiyun bi ma'nal am eta mah kumaha hukumna. Itu kumaha naon? Kumaha situasina eta mah. Nah kitu aja. Tah dibukukeun ku sahabat. Asalna mah ku sahabat teh ditulis di mana we ditalar saware. Paling ter sahabat mah ditalar Quran.
ulah sahabat. Mujtahid mutlak guer mudawan Sufyan bin Uyainah umur 4 tahun katalar Quran. Urang 40 tahun ge kakara kulhu nu katalar. Palinter sahabat baheula mah ditalar. Ngan ingeteun umat Rasul di akhir zaman lamun ieu wahyu teu dikumpulkeun apal moal. Oh. Engkaning nalarna teh poho. Namun saya loba nonton TV. Tadi nalar api ahli mabet pakai nonton si boy poho deui. Mentak tere poho mun teu ditulis, teu dihijikeun ku sahabatnya. Can puguh bisa. Can puguh nyaho kana wahyu. Eta Quran teh ditulisna di mana-mana. Aya dina tulang ditulis. Ah dikumpul-kumpulkeun cenah euy kumpulkeun. Cek sahabat karunya ya umat di akhir zaman bisi teu nyarangeun wahyu Allah ya. Dibukukeun jadi Al-Qur'an. Itu ori dina turuna pan ikhtilaf mimiti jeung tungtung. Cek sakawal ieu ayat mimiti, cek sakawal ieu ayat tungtung. Kulantaran ikhtilaf ditulis ku Zaid bin Sabit mimiti na Fatihah tungtungna Anas. Tah eta teh nulisna wungkul, lain Fatihah pangeulan diturunkeun lain. Anas lain pangpaneurina diturunkeun. Eta mah ditulisna wungkul ku Zaid bin Sabit. Ayat pangeulanna mah lain eta lain. Lain Fatihah. Tah gitu. Sarta nulisna ge sahabat teh bareto mah eueuh i'roban eueuh titikan. Kira-kirana bisa maca moal. Titikna eueuh. Jadi B ta jeung sa teh hakur melengkung kitu hungkul. Bismillah teh teuing B teuing ta ieu teh mimitina. Kapan riweuh urang. Bisa maca moal kira-kira. Wah, otak belet nah. Jika loba poho salahnya. Itu. Jim, ha, ho, titikan. Melengkung we kitu kabeh. Tapi sahabatna ingetan, ieu teh jim, ieu ho, sahabatna ingetan. Da kuatwan daya talarna. Kunaon kuat daya talarna? Kurang sare, kurang dahar. Sahabat mah langka sare bari ngedeng kecuali madarat. Ari urang mah langka teu ngedeng kecuali madarat. Itu mah tak pantas. Lamun salat mun haek sare keur wiridan teh cukup sahabat mah dianggapna sare. Wiridan subhanallah subhanallah lah pesare. Lilir deui geus sare geus. Urang mah sarena kursi nyarane 3 jam. Nyebutna can sare. Pada can ngedeng. Pan tadi sare can tadi mah bari diuk sare. Kudu ngedeng we kakara disebut sare. Abu Bakar mah daharna 3 poe sakali. Cayeuna sagelas kormana 3. Ari urang sapoe 3 kali. Bari sakali dahar beak hayam hiji sorangan. Heeh. Pantes loba dahar, mentak loba dahar loba sare. Aya jalma nu pinter balas sare aya si eta mah euy pinter kunaon sare wae. Jalma sare mah tara mikir bener. Profesor ge sare mah bodoh. Profesor 3 jeung 3 sabaraha? Ngan keur sare profesorna bisa ngajawab mah. Moal bodoh keur sare mah kabeh jelema. Kiai keur sare mah bodoh. Tanya sok kiai keur sare, mah bisa ngajawab. Ari hua teh domir naon? Kiai mah ngajawab. Kalau mau ditanya kunaon lapad hua dijabarkeun macana kiai mah jawab ke cida malah paleun hudang kitu nyamun eta komo nu sare naon sababna lapad hua dijabarkeun macana teu apaleun hudang ge komo nu sare nah gitu kabeh dieunnakeun ku sahabat dipikir-pikir ieu lamun teu dititikeun euy loba nu salah macan. Alhamdulillah. Alhamdulillah pan hak leutik bisa kujim. Aljamdu.
Macana lantaran poho deui ieu teh jim atawa naho ieu teh. Pokoha leutik alhamdulillah. Sok. Ngaco maca Quran aja lamun teu dititikan. Geus dititikan. Aya keneh yo di zaman Rasul nu maca Quran salah. Can diiroban dititikan geus dititikan mah dibaca. Di zaman Rasul aya anu maca Quran eta salah macana. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuli. Wa rasuli macana? Itu henteu wa rasulahu. Kadenge ku sahabat, waduh. Atuh hartina jadi kieu. Itu Allah lulubaran ti musyrikin jeung ti rasulna. Jadi macan kontar wa rasulihi. Kuduna wa rasulahu Allah jeung rasulna lulubaran ti musyrikin. Innallaha bari'um. Innallaha teh kaditu wa rasulahu atapna wauna kana innallaha. Ya makana musyrikin. Atuh Allah lulubaran ti musyrikin jeung ti rasulna. Cuk sahabat waduh nyalahan euy. Mun diantep komo umat di akhir zaman ieu teh. Di zaman Rasul ge geus nyaralahan macana. Itu dibaca kuno bodoh mah. Sahabat teh nyalahan. Diiroban ku sahabat. Geus dititikan diiroban. Tuh pan kan leunah urang macana lieu. Lamun eueuh titik jeung i'rab sia maca Quran rek kumaha sok. Malain wani tarik cieun. Komo deukeut ajengan. Aduh aing sieun salah itu. Cacakan make i'rab jeung titik ge loba nu nyalahan maca Quran. Bener. Tah kitu. Karunyaeun sahabat teh ya. Ka umat Rasul di akhir zaman bisi teu bari saeun maca Quran. Di i'roban dititikan. Hareuna macana. Ngan geus di i'roban dititikan ge teu nyaho artina. Kudu ngaji heula ka ajengan ieu artina. Panjang keneh riwayatna dianger. Teu maca hungkul. Bas kitu tah. Jadi dibukukeun jadi Al-Qur'an. Eta disebut kalamullah Al-Qur'an ngan kalam dal. Nu dimaksud sifat kalamah kalamullah nu aya di dat Allah nu teu aya soraan teu aya harapan. Teu aya mimiti teu aya tungtung qadim dawuhan Allah nu aya di dat Allah. Teu aya mimiti aya tungtung. Quran mah aya mimiti aya tungtung, aya soraan aya harapan. Kalam dalna Allah Quran. Itu kalamat dulu. Itu proses turunna Al-Qur'an teh. Al-Qur'an teh ceuk Ibnu Abbas eusina dibagi salapan. Al-Qur'an ceuk Ibnu Abbas dibagi salapan eusina. Mana nu salapan? Kahiji ayat perintah, ayat amar. Jadi perintahan Allah 1000 ayat lobana. Hiji ta Saur Ibnu Abbas. Da can nelungti kurang oge encan bannya ada teu kabaca kabeh jeung teu kahartian kabeh ban. Ieu mah beja we hungkul si Ibnu Abbas ya urang. Ayat perintah 1000 ayat. 2 ayat larangan nahi 1000 ayat. 3 ayat wa'ad janji Allah, ayat perjanjian, ayat janji Allah. Anu ibadah ka kami diberi surga, itu termasuk janji. 1000 ayat, ayat wa'id, ayat ancaman. Anu kieu diancam ku Allah kieu. Nu teu salat kufur hukumna diasupkeun ka neraka, moal dihanyatkeun ku aing ti neraka ceuk Allah. Wa'id, ayat ancaman 1000 ayat. 5 ayat ikhbar ngabejakeun beja-beja zaman anu bareto teh aya zaman Nabi Nuh 850 tahun Nabi Nuh dakwah di hareupeun umatna ngan ukur sabaraha jalma nu iman.
Aya dina Quran dijelaskeun matak dikerem dunya parahu Nabi Nuh arasup ka dinya nu iman mah nu kafir kabeh pae beres we mendarat deui jadi nu aya teh jalma teh nu iman hungkul tapi ka dieu kafir deui sawareh anak-anakna kagenep amsal contoh-contoh misil 1000 ayat K7 halal haram 500 ayat. K8 nasih mansuh anu disalin teh. Nasih mansuh nu nyalin nu disalin. 100 ayat. 8 dikir, doa, tahmid, istighfar 60 ayat. Dikir, doa, tahmid, istighfar 60 ayat. Jumlahna 6.600 ayat. Tah eta isi Al-Qur'an ceuk Ibnu Abbas eta teh. Wallahu a'lam. Tamat ieu malah.